bibirna apa? Ari dulu sama we anu setruk. Sudah anu setruk halus cai. Jadi. Astagfirullahaladzim, aing banyak aing beli setruk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, lur. Di Ohang Manajemen channelnya apa ya, Ohang biasa ya acarana ngador ya, ngador di itu apa ya mah Ohang rek kondangan aya nu non ya sobat di Bandung non ngayukeun ieu na cenah ti adina pokona mah ayeuna rek nyalah saya ya we meureunana lamun rek kaula rek lamun di ditu aya dog meureunana urang ngareog gitu teh mun aya calung meureunana nyalung urang teh gitu atuh mun aya naon we pokona namanya kitu nya ya insyaallah pokona mah ayeuna mah dina mangsa kieu urang usian tetap dina kasumangatan gitu ya, pon tengah mana ya perjalanan ke lokasinya ya nyusuri jalan yang waliku lumayan ya, nama kesame lah lumayan lah pada mana rame oh iki salah mana? Pulang ke mana-mana? Tetap di ngador. Oh, tukang misalnya. Maka kesemuanya begitu. Ada singgung dulu singkuring Ohangnya dari Sobedia. Tadi jalan ada kamu ke busuk tadi. Jalan lagi, jalan di atas jurang. Asik penyanyi ciri ke lagu kopi lagu begitu arah rasa ibu penyanyi yo bagi lele hah bagi lele iya hubungannya yo oh hubungan iya kasih origi semua kemudian di panggung si raja panggung ada tidak ada ya kayak panggung oh ngeri beta bisa secara langsung nyawa alhamdulillah wih kamari teh aya nu kaima baju ngulugur sami nu kaliwat meureunana ni rusuh teh kemana oh pada mainna teh geus di Bandung di Bandung teh teh oh ayo teruseup ke urang heula ayo eta mana masih karek anu museup hah masih karek anu museup geus kumaha sateunya heuh ieu baturna dulu di pikiran teh kopi mana kana museup atuh
Ayo coba tadi pikiran. Panggil itu jeung si Covid. Capan. Wah saya ngomong pikiran kene. Ban tapi ayo alhamdulillah cenah. Pagi aku sudah cenah mah bagus maju cenah ieu perusahaan kue jeung aneka kue jeung bener. Amin. Nang cari saya teh nyandung. Main Pak Haji Agus gitu. Para cek kurang teh geus Pak Haji Agus nanggeus nyandung. Geus. Astagfirullah. Geus nyandung dua. Astagfirullahaladzim. Apaan perusahaan kue jeung kerupuk. Pan beda teh. Sama boga pabrik naon? Oh, namaan deui sing lampu maju nya. Bener. Kilu 05 503. 503. 503. Dalapan. Oh, kelihatan. Marah rasok makanan itu. Bisa aja kalau gini kan. Itu 505 tambah 5 8 Nista Maja Utama Sri Lugu Dunya Larapati Sri Lugu Dunya tuh. Alhamdulillah. Ingat dunia. Amin lah pokoknya mah. Cibeunghar. Cing loba mere acara. Atunya sok gerak aing. Oh seueur aing keterus kumaha ieu. Ini cenah iraha acara. Kami rapat mah ngomong payun. Ini ngadadak ieu abang urang geus. Pacarkeun teh aing teh oh acara cenah ngadadak teh. Urang teh kerjaan sini heueuh aing teh poe mah kumaha aing. Alhamdulillah tapi tenang naon nya. Oh bener. Alhamdulillah nu bener. Oh eta deui ka dukan. Kita Dukek naon itu? duk masalah harga. Ari itu di biasakeun harga karunya. Selain karunya nya urang teh sugana isuk pakai tomat teh berenanya. Bener. Kadu normal deui hargana kitu. Ayeuna kusampuran kieu. Urang cari rek ieu rek wayang goplek. Wayang golek. Wayang golek. Kan cenah teu kudu cenah. Nah, Dangke ge cenah minggu aya wayang kulit. nah. Hah? Wayang kulit. Lain ngalalanti itu wayang kulit. Oh, segitu kumaha sih teman aya kana kalau wayang kulit. Kudu Siden aya 12 ke di dalajoanan sa teh. Nah, kumaha? Di dalajoanan. Khusus panganten. Nah, kumaha? Khusus panganten sama Dalajon teh. di dalajoanan. Panganten nu ieu nu jadi dalang jeung wayang. Panganten ge. Ah, kumaha eta kumaha sih teh? Sa teh. Rok ngerti rok. 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 Cek. Jadi sarana teh ngasok itu ngan nyawa-nyawa ya baburantak we. Naon? Eta polu sekarang polu. Tadi kumaha gini keberat. Atuh, kana mah cewek tanya teh enggak panganten. Oh, jadi Lain seri. Tong ngabayangkeun kewe lah. Acan teh. mana? Itu kan nu biu. Panganten teh. Alhamdulillah. Ampun teh. Tong ngabayang-bayang ayo mah. Tong ngabayangkeun wayang kulit. Alhamdulillah pokoknya mah nu jelas urang kaneka urang Cibeuneu Garut ieu. Hah? Garut jauh-jauh dari mana? Orang mana sih? Naonna? Cibeuneu Majalengka. Cibeuneu itu popola tadi. Ya, sawan mana yang salah? Mana yang salah mas teh? Anak gue cowok kakak. Alah gini kamu ke penyakit. Kadang-kadang Cibeuneu mak Bener. lain Asmaul Husna, Hah? malah Usma. Tahu kan kelebihan orang saya tahu. Lain kelebihan sebenarnya. Jangan Kelebihan mana yang malah lain? Naon? Untung. Ini bawa kadi. Naon? Ini bawa kadi. Naon? Grup di kampung. Nyawa kampung anu nyawa di mana beureuh mah.
Kemarin karena bener-bener jadi kudu atuh ayo jumlah Bandung. Ningali pimpinan Laut lagi dan biasanya bola mah tuh jangkung orang terpedas kok jadi derby yang gemlung ayo corona lagi ngaletikan yang gedean buka ada sebaiknya tanggaling ngau dan teh tanggaling mana nama Jemar hate nyebut Jemar tadi mah lain bisa teh naon ayo tadi Jemar lain Jemar cek naon lebaran mana gitu bedri kena lah nu penting mah jelas pangan teh fokus ya sing insyaallah-nya dijalankan keluarga anu sakinah ada warahmah sing pokoknya sing kalabat jalmi anu ngajalankeun amanah bener sekolah anu luhur dan anu luhur aya sekolah eta sekolah rumah tangga sabab teu nyaho naon teu jika nu diciptakeun ke rumah tangga keur bobogohan misalnya kita teh bakal pati istri teh tapi mami atawa nanti beb aduh atawa ayah bunda aduh dan kemal lain naon ari si Demah ya Allah si Demah ya Allah itu sudah malu kau itu dari hidung si eta ya Allah kan gitu tapi tenang tapi kanyaha gitu ibunya ya pokoknya mah dah kayak itu nama lain terus mana tadi teh naon sih teh anu kalau trampun berakasan tuh aing mah ah setnya aing rek kolot bisa tulangu itu udah usuri sih ibunya ini bukan menang aing besok dina bari alhamdulillah pokoknya nu jelas nih nu hajat oge nu ayeuna nu ngahajatkeun nu dia sing rangkum majeng amin perusahaannya amin itu ada bongan gitu lah pokoknya mah beker kieu siga urangnya seniman mah bingung nah kumaha hese geus kapangi danger we kapangi danger eueuh nu hajat mah ribuh nah ini pan sok mau bisa mah bagus hajat kumaha poe kena di penyanyi atau kena di tukang seni bagus tuh Ruki sete keuraan nah barjing jelema mah salah nah ari hajat lain hajat kieu wae unga poe oge makan tong boroni unga poe unga jam unga menit unga detik urang kudu boga hajat maksudnya hajat kudu boga hajat oh benar eta teh hajat keneh oh benar kudu boga hajat masa teh terus calon kan naon sih teh macan we teu baga tingali masuk ka dieu baca we gitu calon keneh geuning heuh baca aya isukan minggu seger ka berarti Asia memenik gitu-gitu wae ge meninggalat ih sebenarnya kabila-bila teh bapak urang teh sakuanya aing keur punya serangan nyang ku Herdiawan oh Herdiawan bagus mama oh berarti oh di Sumedang aya oh tadi itu Ciamis sarungnya aya oh dikasih sarungnya alhamdulillah Agus Bensol ya pokoknya insyaallah kayak di Sumedang wih catat pokoknya kayak pedangan senajung wajan golek oh dihijikeun ke barongsai setre kumaha ieu teh setre wayang golek jeung barongsai rame we aing mah ayo barongsai pake anak setre barongsai itu nyeuneuh pepetasan jero dina panggung pokoknya mah hiburan selajeng mah arek naon we pokoknya mah jelas mah ieu teh hiburan kudu ieu bener ulah poho anak urang kitu eta bener di muka deui pabrik nu anyar buka anak
seorang tuba oh penadakan lor kalau duit di serangan nyoba batu. Tepan lagi bagi dia karunya. Hanya gitu. Iya. Hanya gitu. Yo mah langganan. Kamu bener langganan. Langganan naon? Langganan dia ayo. Nggak tahu belum. Saya ngomong tinggal ngomong kelas teh. Orang depan di dia teh lain ngukur masyarakat di hungkungan aya aya mengaturna. Mode Bapak RT na RT RW na RW sabaraha, Limasna, RT Lurahna. RT na hiji. RT na hiji, RW na hiji. Terus sukan RT yang dua itu, RT mah hiji we. Jadi RT hiji RT na hiji Bapak RT atau RT na. Terus tuh bisa dua. Oh iya, RT sabari sih dia. Hiji sok tanyakeun. RT na. RT saha ngaranna? Pandang. Hah? Endang ya. No, gitu coba. Bapak Endangnya. Tuh, Bapak Endang teh berarti hiji. Heeh. RT hiji. Aing mah teh nyaho acan. Da benernya. RT hiji bener kan? Eta bisa man. RW na. Heeh. Hiji anger. Kan RT nu hiji mah. RT nu hiji mah. Yo lamun RW. Heeh. Hiji RW. RT aja pasti hiji lamun di daerah tertentu teh pasti hiji. Heeh. Situ. Oh ya RW perlombaan itu. Iya di semuanya. Dia cuma main Kemarin ini sih ya liur. Paling enggak ada. Kantor kedua ke PRT, RW. Oke ke Bapak Lurahna, tepat lah. Lurah kubu dia. Bapak Kubu. Sekarang Bapak. Karena saya dipanggil ayah Satgas. Hah? Satgas sama. Baca atau siapa? Kebaca tuh. Lamun teh kebaca kayak turun. Saya bahasa seperti sama. Oh kayaknya gue salah ayo Satgas SMS kan lah Satgas kebetulan dia para petugas ya di alhamdulillah terus nah orang iya lah gaya orang Arab itu bisa teman ini bisa aduh bisa jadi nawan tidak mau lain lupa lagu tanya lagu aku bawa lah lagu naon iya lebih suka saya di sini lebih suka LP suka isi lagu nak datang di pagi oke sok mana jadi WC jadi WC MC lu ngomong lah jadi mana mau sudah kancat tukang inilah tukang inilah maksudnya cari itu sih itu inilah toko masih nama ada toko ada MC nah di tukang inilah udik bisa bahasa tukang inilah sok hari Jupiter itu kemana? Jupiter itu kemana? Baiklah nyaho itu mau MC ayam keluar hatinya berbahagia terus hatinya berbahagia nyaho minta kerja kacuna marilah kita sama terus saya kita pantas kita terus yang lebih supaya gimana kan dengan sebuah lagu terus lainnya siapa apa kita capek akhirnya baiklah ini dia berbahagia pada siang hari ini kita kedatangan seorang artis dari kota Jakarta termasuk penyanyi yang legendaris inilah Elvi Suka Miskin oke pada siapa yang sangsara betul deh saya kita mau ke batu dan anu kita mau ke batu menjelma sangsara sete Arisnya nabet dulu kain aku ayo ke bawah aku ke bawah sana lu perjanjian kayak sorangan sete aing mah
menghadiahkan. Baiklah, hati berbahagia. Inilah Elvi Sukaisi dengan judul lagu Datang Untuk Pergi. Oke. Elvi udah bikin kerudat kieu. Aduh ya Allah. Saya bakal kesopan saya. Bikin bisa kering. Allah. Elvi haus. Eta haus betul kebakti karep. Ini cici sopan selesai tik. Ini minuman loba. Anu lagi kan diinum mana mah. Hah? Ari Kata mau bahas tinggal lama juga kalangan duit gitu lah. Gue kalau mau bisa ke situ. Oke, inilah Elvi Sukaisi dengan judul lagu Datang Untuk Pergi. Oke, Elvi. Oke. Sudah kehayang Baca siapa Allah. Inilah Elvi Sukaisi dengan judul lagu Datang Untuk Pergi. Sepi. Elvi Sukaisi lempang juga anu sangsara semua. Apa namanya kieu laguna Jangan lempang atuh tiga awewe, saya teh demen teh awewe. Elvi teh. Itu aku Elvi nuju bintang. Datang di sini kan dia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi berbagi semuanya dan saya akan menyanyi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi masih lama. Sok kerasa kali deh gimana ya laguna. Dari datang Elvi Sukaisi dalam lagu. Babarnya di saya turun tahun ya, jadi nggak stres. Inilah Elvi Sukaisi dengan judul lagu Datang Untuk Pergi. Oke. Selamat siang semuanya. Terima kasih bertemu dengan kalian semua di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu, nervous kamu? Itu kami apa yang tadi jangan ya arah ya ayo. Lagunan kudu pakai arah mereka. Hanya arah, wes Elvi Sukaisi. Kudu amak-amakan. Ada kamu. Karunya tak bangun besi longsor. Tunggu aja terang orang nggak itu begini longsor. Sok sekali. Inilah Elvi Sukaisi yang judul lagu Datang Untuk Pergi. Sok. Ini lagi Sukaisi. Jadi dulu pergi garong wes sama lagi bayar mahal sampai Elvi Sukaisi tuh.
tong eta lagunan. No, Jeritan hati weh. Teh Mirnawati Dewi. oh merah. Oh, ini bawa. Oh, Jeritan tapi tadi sebenarnya lagunan Mas. oh benar. Tadi datang untuk pergi. Kemana tadi? Mengapa engkau datang? Pada tunggu manuk sendiri, jahe, barang-barang gagajahan. Ya ayo, mesti aku, balik ke situ ah. Nah dari daerah ke Pak Agus situ. Guna no. Mirnawati, Lok. Mirnawatinya, Ya, siap. benar ya. Kurang yakin ke siapa? Mirnawati, barusan karena LP sukai sendiri, kita ganti sama Mirnawati dengan judul Jeritan Hati. Oke, Teh Mirnawati. Mirnawati kan bukan barang hati lain. Mirna, ingat pada kita nyanyi. Kita ada barang hati yang tiga lu panas ya tuh. Jiwa aku, Mirnawati dipikir aku lain. Aduh, telan ya. Dan sokoran. Nah, gitu awewe mah, anda lemi, aduh. Tadi rekomendasi sila. Gusti aku di Mirnawati dibikin kecil akibat COVID. Mirnawati jadi dulu lagu Jeritan Hati. Tareses semongko. Oh, semongko. Ada nulis kamu deh, anu sekolah. Sudah anu sekolah. Anu saya. Jadi. Astagfirullahaladzim, air banyak air untuk beli setrum. Naon sih? Ya boleh naon. Jeritan hati. Bahasa Sunatkeun. Jeritan hati teh. Jadi ngejero hati. Ngajero Ngejero hati. Ngajero hati kadengen teu. Air banyak air kesetrum. Mesti lagu air teh lagu udah balik mana. Oke, utamanya kau para penonton sadayana. Sok senang surang berikan COVID-nya. Dan mudah-mudahan orang-orang berdekatan asina Gusti, orang mintakan orang anu maha kawasa, ya penyakit itu yang engal tinggal. Salah ini. Oh, nyati urang. Ada yang Salamnya untuk nama itu. udah percuma ya na ti dia. Aya di situ. Balik lagi ke aneh ya. Bingung. Tidak dari jalan gitu. Oh, di urang tengah tidak. Enak banget itu. Corona di portal, bingung aing teh. Hah? Corona di portal. Kalau di portal Kan aing temenan asupan dia. oh jalan. Sing orang penyebaran. Maksud nama eta. Jadi naon wae teh carananya. Heeh sih. Dan anu jadi corona mah anu di luar negeri, anu asup urang pang nama eta. Susah. Tong nyawana urang yang panggil jeung urang luar negeri. Oh, kumaha? Teu. Kumaha? Cuk maneh naon we cenah. Kitu naon? Urangnya paling jadi pasea. Oh, pasti kumaha? Tacuk maneh teh dia. Di luar negeri. Di luar negeri
Itu sarwanya bukan cenah di luar negeri. Berarti di air itu. Lah kasih ngomong tuh. Nah, itu mana? Cek itu di luar negeri. Berarti dari urang. Ayo cek urang. Luar negeri. Berarti itu kan. Luar negeri sama. Urang. Ada di mana sebenarnya? Betul kita ini. Belum. Ada pertimbangan. Jak waring kas. Penting masih jak waring kas. Pengantin sih. Calonnya, calon Sing mulus rahayu. Kacai. Kadarat. Singapura soalnya. Benar kacai. Singapura Kadarat. Benar kacai. Singapura Benar kadarat. Singapura salah. Bahade kacai. atau mandi. Benar. Kadarat. Kacai. Kacai masih itu berjana. Ada kali saya kacai. Seri. Wah, bereta saya ke Salona. Kejeng cie-cie. Mereka isi kabayang ngomongnya barangnya. Dapat ini musim hujan gimana? Pang resep-resepna. Anak kumaha gitu? Nya komo yo mah. Tong boroni panganten. Calon panganten. Ieu ka ieu. Oh, eta mah Sok sama balik tiga Pak Jagus. ke mojona tuh. Sate. Oh, Jagus. Jeung penaunana. Bajana naon? Perkieu mah hujan. Bajana naon? Hujan ieu mah wah. Cak deui. Astagfirullahaladzim. Naon sate naon? Cai hujan saya tidak kenteng. Ayo banyak teh bagus, saya naik ka waji. Dia sama tuh itu teh anu. Nah, Nah, aku tuh sama untuk kan wah boga bulat sekali. Kayak lamun jadi lamun daya mah bonusnya mawa ayu teh. Wah iya mah bonus. Kayak mah lamun hajat deui. Nya, keur bae mental lah ulah mawa si ayu kitu ya. Bener di segala langsung narik jangan edan yang lauk. Kalau si nya soro. Langsung jangan lauk, jangan hayam. Sia. kembali ayo juga langsung oke ya. Daripada banget malah juga dari menang prek. Apa ini? Daya gunaan aing mah. Aku naon sih teh? Aduh, jangan menang-menang masih dipakai asup angin, pakai dikeruk, pakai meuseuh. Wah, geus ka urang ke maneh lasun. Hah? Maneh lasun urang jahe. Empek. Jahe urangnya. Oh, jahe teh atuh. Baik, Pak. Anu jahe we. Heeh. Maneh lasun Baru salah. Maneh lasun. Itu orang langsung apa nih jual? Langsung apa nih jual ya? Buat dari orang mah jadi loba. Hari jahe kumaha sih teh? Dibayar dicopot bulan jahe kan? Kan langsung kan dijual. Jadi hayam ngalobaan. Nah, lamun aing masak hayam minta jahe ka maneh. Jadi lasun Kamu tuh ngomongin masalah lu dijual lu. Itu kudu dawal. Dai maju. Udah bisa aja. Astagfirullahaladzim. Hah? Lain urang di urang mah ruas. Demi urang ningali budak ngakan ilmu. Innalillahi ini. Naon? Bisa kesini. Nah, Lain budak akan ilmu lah. naon? Budak kermusuh ka ilmu. Ayo panjang budak ngakan ilmuna. Dulu wae sih itu. Nah, daleng di dulu, ayo ka dulu sih teh. Beda ka dulu jeung di dulu. Di dulu mah ngahajak ye. Kebayang mah ya laki-laki. Kenapa begitu? Saya lu ya orang. Ibu punya mobil kan aku jadi. Ayo budak sare, budak pakai subuh we. Laki-laki kan pinggiran itu. Terus ayo ke sini, asal sakit mun teh gini apa? Si orang laki-laki. Wih, kaki. Wah. Parah. Impor gunawan cenah ge. Teuing nyaho ayeuna. Masuk angin urang teh. Engko
orang masuk angin coba. Ayo lihat lah. Teh tengah nyasa masuk angin tuh. Ayo jadi foto rapi tuh Mas. Ya kan? Sebel. Ya. Oh, tadi mana lagu dangdut bisa alus. Yan. Oh, iya nikah. Apa? Lagu lu? Semoko. Oh, harapannya. Baik. Anu ieu kaos ya. Kaos Pak. Bener Pak. Kayak cobaan. Sok. Ya, Kosipa teh koperasi simpan pinjam. Ya, kados isi aya anu ya nu sok ajoban. Ibu sendiri Non si kanu sok ngarebok. mau teh. Saya berjanji kade. Kosipa pun bisa mah. Kurangan ulah karunya simpan pinjam. ngarebok janji mau janji ayo roboan salasan Oke, baik dari lagu aja teh. lain seringan kade dari luar salakina sete Aduh, main salah kina gitu. Ya, main salah kina iya. Tulis kamar-kamar juga, kurang kebian sambil istirahat tekan ke kamar orang hijikeun, jeung artis juga orang teh ngaranna Sri jeung Sri orang dulu bergabungnya. nah soalnya labanu kawang mah orang ulah jadi penyanyi mah Nah, bener orang mah kuduna jadi foto model berat dah nih, tolong. Penjauh, Golo kai. Aduh, siapa yang ngomong? Saya gara-gara percaya aku mah ngomong dengan itu, aduh. Lain atau di Lain namanya. Modalnya, itu namanya aing. model. Ini sudah nuru was patulin teh atuh. Lain atau di sana, udah ngentel kata foto model di grup kumaha. Lain. Cincirina nyusun. Modelan. Kumaha? Udah kumaha gitu? Itu kan hati nama. Oh, kumaha? Udah pasti yakin kita pas balik teh paralik ibu-ibu badan ibu-ibu atau nung orang awewe ya. Baca ya. Harus baca sih kasar sih orang. Yakin ayo mah. Patuli teh wajah. Siapa? Mana anu ngomong dari kan mereka nih. Kamu kamu yakin sih kan yakin ayo mana. Soalnya ini goreng pati kan nih, aja bos kolot sebenarnya. Penting. Hah? Mana yang musuh di video saja? Hah? Manci. Anggap ayo ke di balong, tah itu parlo balong. Siap. Minta esen. Lain di luar panggung. Musuh. Musuh. Lain pagawean. Tamanya. Lagi jadi pagawean. Sabar kiloan. Bisa biasa gitu. Alhamdulillah. Pokoknya oke. Mana emang terus balik ke Bandung. Soalnya non di pelakan sakit setengah. Sakit cari usupan. Ayo gitu kumaha? Pak bagus. Itu kan. Hari gitu kumaha? Dan ini cari usupan. Karena ayo guru balik ke Bandung sih teh. Siap balik ke Bandung. Siapa? Apa nih saya balong lebar? Hah? Ayo balong lebar. Lamun mana hasut mana ke Bandung. Sudah udah kakaknya ngeliat. Ini kumaha sih? Iya di situ. Nah kumaha? Harus baca sapu-sapu. Lauk sapu-sapu teh di balong ngukur. Banyak ayah di darat. Sapu-sapu. Apa? Apa teh lauk sapu-sapu? Mau jadi? Karena tembok. Oh, dah itu dari luput sih teh. Ini sudah pindah. Baik wahai sih teh. Ulah kena ayah penyanyi. Seperti ini alamat kan masih kan di Ciburung. Sulini Dan Ciburung manjah burung. udah manah burung. Ya, manah burung kedua, RW kilo.
bisa kucilunyi kulon. Lain penyanyi tanya opat itu Si Sena teh. hah? Sekolah Sahas Si Cika. Cica dulu. Dia teh di Braga. Sekarang itu. Oke baik. Tapi alhamdulillah benar keluar ki Braga baru grup. Amin. Benar. Eta hikmahnya. Oh, ada grup itu. Oh jaga aja barokah eta. Udah mereka sampai ini. Siapa? Aduh, kalau penyanyi kebiasaan kumaha sia tuh. Kos kana kue mau rek dicolek kumaha? Rek dicolek kumaha mah jadi Ngomong kan masalah kue sih teh. benar kos kana kue setong. Itu sih ngomongkan kue. Ayo ke sih teh. Ayo nak yuk. Iya teh. Ayo anak buana. Oke Agus. Ngadahan kue kana mobil kun banyak teh acan anu teh. Sambil ngadahan. Sambil beres. Nah, teh. Mau mana teh? Aing romokon, aing sangasana, sana itu. Ya kudu mana? Ya, ngaran Ibu Haji jeung Pak Haji Ibu Haji ngomong. Jeung Pak Haji Agus. Geus ngarti deui. Nya Dan istiwadahan. oh ya. Geus ngahungkul tapi. Ah, kontrol bae kamil. Jadi alhamdulillahnya ibadah dulu jadi Bapak Haji Agus ini aneka kue dan kritik jadi mau kusok sok pilih kemana Nah, tuh saya salieun ku aing mah. Aku tuh situ. Aing sarunaon. yo saya tong boro-boro penyanyi atuh tong boro-boro penyanyi jin sama sieun kemana mah Lain lu ocok ajarkeun teh cenah tong boroning jelema. Urang papari jeung juri bileuweung. Juri istighfar. kumaha Istighfar. Ayo jadi istighfar. Ada istighfar kumaha itu teh. Ngadu pedang. Aduh, naon. Alah. Jeung begitu-gitu. Nanti sawe lah. Heeh. Jeung jemput nyai we meureunangan. Teu. Cek kene protokol kesehatan bisa kita omongkeun. Protokol kesehatan. Jaga jarak. Sebener atuh manusia. Aing nyepeng saha seteh? Da aing makan. Tapi saya pakai jembatan kieu. Ya heueuh da ieu di Silabu. Penyepengan. Astagfirullahaladzim. Naon seteh? Kak, Naon? yuk. Horden diparake baju. Horden dipakai baju, aya ampun. Lain orang ngahibur orang di sadayana jarangan kawahan untuk misalnyanku Kartika Entertain ngebasi kene jarangan Satya kau ngahibur masyarakat di dieu urang cobian urang sina lagu duet dina panas ada suara batu air panas harudang urang cobian Abang jago. urang cobian Mas Banten antara dari sana kawan itu lagu Aksinya. Cina lain gitu Coba. Tarik sis. Tarik sis. Minta cek. suara lebih gitu Oh di. Jeung calon mitoha. Itu. Kuloba pisan pamentana kawin anu di pesta mobil mewah anu anyarna asik boro-boro bisa
tinggal anyar insya Allah itu nya pokoknya mah di subrek baik ecer oh dari mah ngeus kumaha dan hari nu alus lampu nama alus orang nama lain seorang bener kayak si loba nu alus bener sarana ini ada sakit buktina kalau boleh patut oke tapi kayu waduh lengkeng geus kumaha deui sae nuhun kake ka sadayana nu aya di Patebatan oke kangge ka Satgas nya nuhun dan tujuan sini nama ada memang sabar lihat boleh kan satu dulu di mana insyaallah lah nah pokoknya masih sarehat sadayana amin atur nuhun kana kasumpinganana ngapunten pokona mah sang bayar perapatan sadayana wae khusus kaya ka Pak Agus sareng ibu aja oke sareng amin sampai salah dan benar deui upami dia ada sakit ya sakit itu kabeh juga diapunten mereka barang mobil tapi timargani utami anggal timargani utama sakit kamu senana ayo barang billahi fi sabilillah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh